di tuh heula meureun kehead cek mana teh ngoret ini ti isuk. Tuh dari si Isal contoh kehead sia ulangan ulin we. Geng si Faisal mah daek kan tuh kitu-kitu geng ngoret di kebon. Bener gitu keur ngored. Nah bener keur ngoret karunya teh cakep mana ge tadi minta duit 100.000 ek meuli ieu cenah ek meuli udud jeung kopi ek ngoret di kebon. Ulun mana? Di belah ditu keneh meureun kehead. Emang sia ulin wae. Aing bebas ulin wae ge. Aing mending asa ngimpi, Bang. Ngadenge si Sal daekan ngoret. Ngimpi kumaha ke da jalma masuk aya berubahna. Gua masih Faisal teh geus mikir manehna teh sakedeung deui boga anak. Heuh gitu peda geus ek boga anak. Ya heuh atuh meureun. Pati-pati hayang ngoret. Faisal. Faisal. Cenah keur ngored, tapi kalau ka molor. Geus meureun capeun kan pan geus adan. Geus burit. Faisal udang. Faisal. Kumaha? Nah maneh kelak sare di dia tuh lain balik sama geus burit. Ai tadi maneh ngore di belah mana heula? Ada acan pangoren naga duh. Tunduh teu kuat lieur. Berubah molor. Biasana molor di imah ayeuna molor di dieu. Banget sia gitu kalau sungar cengir goblok teh. Nah siapan cenah ka maneh tadi ngomong rek ngoret. Teu kuat patunduh pisan aduh peuting gadang. Geus main FF. Ari sia hanas ku aing geus di alam-alam. Berubah, Bang. Berubah. Jadi siluman tulak panto. Banget sia gitu kehead lah anjing serikeun. Madurukan kupoekan aing. Asup. Nah sia rek ka mana oding? Aing ek neangan manuk. Juga na meunang. Pangadulan pisan sia sakitu tas hujan gigi ciplikanean manuk. Gawe kehead usaha yang duit malinean manuk sia manuk karunya sia teh gableun keluarga mun beunang teh. Pan aing ge lain teu hayang gawe. Heuda eueuh atuh pagaweana. Nah, pagawean sia. Lamun aya pagawean sia dae. Yo, Bang. Mun aya mah ku aing ge digawean naon wae ge asal jadi duit. Yo, ai bener mah kehead isuk siang ngoret tadi dia ku aing disuguhan. Ngoret naon maksudna, Bang? Nah, siang ngoret naon pan eta kebon aing baladi we eta kebon kaduta. Siang ngoret ku aing meureun disuguhan. Dibere kopi, dibere madang daripada sia ulang-ulang kitu luntang lantung sia. Yang debok juri. Ngoret. Saya kudu ngoret. Teu sudi teuing kudu ngoret. Aduh sia suya saya kunyuk. Pancana sia teh yang digawe, Bapak. Minimal atuh Bang, ieu mah minimal. Jadi supir atuh aing teh. Lain ngoret leungeun aing sasanggaleun atuh. Ari sia babal polontong pisan. Pancana sia teh yang pagawean kehead. Naon we atuh penting mah halal, Bapak. Kumaha lamun leungeun aing sasanggaleun? Kayak aing ulin jeung awewe aing pas dicekel teh. Nah, leungeunna sasanggaleun cenah. Kumaha aing? Sumur sia babal. Babalagaan kehead teh cenah sia yang pagawean. Wah aing dibere-bere sanya-nya pagawean sia. Polontong sia kehead. Bebas, Hong. Itu hak saya. Aduh. Si goblok bebas kunyuk sia gitu babal tanya. Aduh, anjing geus aya nu ngala goblok. Si Isa anjing ku si cungur kira diala. Sang. Naon? Nama manuk aing diala nu di ditu. Diala ku bapak aing. Aduh, naon. Ka diala. Kan heuh diala na kumaha sih teh. Duh, panu aing itu mah. Ah, nyaho aing teu apalna naon. Bapak aing tuh. Bang. Nama manuk aing diala, nu dihandap. Manuk naon? Manuk minim. Yang diala ku aing tadi lumayan payu 100. Nah, kalah ka diala. Nah kalah diala ku mah kan pan lumayan ku aing payu 100. Pan eta teh manuk nu aing, Bang. Manuk nu aing kumaha ket? Manuk di leuweung manuk nu aing. Pan minggu kamari aing manggihna teh. Ta maksud aing ayeuna minggu ayeuna ye ek diteang jaba geus aya nu ek meuli. Aduh aing. Sugan edan sia.
Mun maksaraan ku sia teh manuk na teket, manuk oding. Ku aing moal di alas kan edan. Nya bebas meureun di kebon kene mah. Tah tah yang nyawa aing duitna beu kadekeun. Maksudna? Heuh eta duit manuk. Maksudna ieu naon ieu? Heuh bedog. Sia hayang duit hayang naon? Hayang duit. Sia naon urusanna sia? Bang manuk aing, Bang. Manuk aing. Cek aing aksaraan kehead ngaranna manuk oding ulah diala gitu moal ku aing. Ini ku aing si ini 150 ewang we. Banget sia hurung. 50 sewang. Nah, ngane we ka kebon babal. Aing mun lain kolot di cabrod ku aing. Naon sia? Tuh dijabrot. Henteu saat itu tuh manuk cenah geus payu. Payu cenah geus dijual. Jeung anakna ku aing direngkepkeun anjing. Udang lauk hiji. Anjir, si gawadoyo gitu euy. Ah, aing pamer menang lauk jina maneh macan menang tinggal itu. Hayu uka kingsek. Boy. Saya menang, Pak. Sia ngaruruas aing bebal dan nyebut can menang tah deuleu lauk aing. Anjir. Menang lauk loba kieu, Pak. Nah, yuk, di belah mana yuk? Nyati di atuh tuh deuleu tuh. Kehead tuh. Menang aing dinya. Sia. Anjir. Kadi eta. Geuningan gampang kayak gitu. Di lauk mah, Pak. Eta kali lepas deui tah. Moal sok. Ih, geus menang loba kitu euy. Coba yang gedean. Capek-capek sia nyair kehead. Museup ayeuna mah. Aing mah nyair menang hiji wa tah. Hiji tah deuleu aing hiji mah tuh deuleu tuh. Tuh kehead tuh. Tah, aing teh bieu ieu teh, museup teh. Wak, resep manuk teu. Tadi dia tanya manuk tak harus pisan gerawa. Manuk ninin ngaranna teh. Manuk ninin di mana kehead lah sia. Ye, urang mah bener, Wak. Tadina tangkata tah nu eta tah. Lain ala ku sia tuh kehead. Nah jeung naon da aing mah pan teu bisa ngurus lagi bisi pae. Jeung we jeung wajab. Waing diantar bisa rek mah. Di mana kehead? Yap, cek aing butuh atuh jeung anak aing. Yap di mana? Tuh di ditu tuh ngambil. Bener kehead. Bener aing mah rek ngebohong. Di mana kehead? Tah lihat tah. Mana kehead? Kira tuh daguan nih. Tah, tahan lagi tawa. Tahan kali ieu. Aing kunyok ka sesuai heula meuli, Wak. Tah ada jangkung. Mana babel? Man eta teh ketemu tah. Di sia teh kana tuh. Di teh aing teu bisa naik geus we. Aing nyokot ka sesuai daguan. Anu panjang atuh neangan. Oh, daguan di dieu kana. Mau pada yuk anjing. Tah, ieu na yuk. Anjir bener ieu wadoyok euy. Lauk loba kieu lumayan tadi digorengnya. Nama kehead teh nya. Bebal ngagawean ka aing kunyuk teh mendingan museup aing daripada ngalaman manuk mah. Mana sih kehead neangan cocoer teh nya. Aduh. Nah lauk aing. Si kunyuk pasti ku si burik. Si bebal lauk aing dibanjur. Goblok aing katibuk budak leutik sia kunyuk awas siang ku aing bepang.